Eta teh nyenak naon, Bu? Kemang. Oh, eta naon? Namina teh Panan wangi. panan wangi, kanggo ngabubur, Ibu. Oh. Damang, Bu. Punten. Mana geuning teh cacanakan di sawah teh parena ditinggalkeun we? Itu dipoekeun. Oh, dipoekeun we di ditu. Nuhun keur dibaruat keneh. Sabaraha jam nih, Bu, di ditu teh? Ari ieu namina teh kampung naon, A? Kubang. Oh, iya mah kampung Kubang. Nuhun. Oh, kampung Kubang. Ari lebetna ieu desa naon? Di gunung. Cigunung, Kecamatan Beratik Parumpon teh nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar temanku semuanya? Kali ini saya akan mengunjungi salah satu perkampungan yang dimana katanya kampung ini terletak di pesawahan, dan di sana itu hanya ada beberapa rumah, teman-teman. Dan di sini sawahnya sebagian sudah ada yang panen, sebagian belum, teman-teman. Sudah terlihat, teman-teman, di sana itu ada satu rumah. Dan di sana juga ada satu rumah, teman-teman. Lihat, teman, pesawahannya sangat luas banget, dan kebetulan di sini padinya sudah mulai menguning, dan di sana ada satu rumah, teman-teman. Oke, teman-teman, saya penasaran banget ingin melihat rumah di sana ya. Soalnya ini letaknya di tengah pesawahan, teman-teman. Dan untuk ke sana itu harus melalui akses galangan sawah, teman-teman. Benar-benar rumah cuman ada satu, teman-teman ya. Cuma ada satu rumah, teman-teman. Dan di sini sepi banget, teman-teman. Tidak ada siapa-siapa ya. Dan di sini ada jamban, teman-teman. Terus juga ada musola, teman-teman.
paling mana A? Nyerak eta pare teh. Ieu timbak. Oh ti palihan handap. Di ini di Di kampung naon eta teh? kampungna Naon? Cileungsing. Oh Cileungsing. Cileungsing. Ari ieu namina teh kampung naon A? Kubang. Oh iya mah kampung Kubang. Nuhun. Oh kampung Kubang ari lebetna ieu desa naon? Di gunung. Cigunung, kecamatan berarti Parungpon teh nya. Ternyata ini teman-teman. Bapak mereka mana? Balik ke masjid. Oh ke masjid. Nuhun. Di palihan mana geningan masjid? Itu di ditu nu moe pare. Oh di palihan ditu. Gening tebihnya. Tapi Mantap bener teman-teman. oh mun mana? Tos sabara uihan nyerak pare teh. Mohon. Yang kayak gacong di mak. Dah Bang. Alhamdulillah. Amrenya ke Bandung, ke Jakarta, Lain ti palih mana Ibu? Di sawah. di sawah gini. Oh, Iya, bumi. di palih mana Ibu? Iya, deh. Oh di palih Antongo di dinya. Eta teh nyenak naon Bu? Teman. Oh eta naon? Namina teh Makanan wangi. Opanan wangi, tanggo ngabubur Ibu. Nuhun. Oh, mohon. Rawosnya kamu ngabuburna tengah poe mah. Oh. Damang Bu, punten ya. Alhamdulillah. Mana geuning teu cacanakan ke sawah teh parena ditinggalkeun wae. Abang itu dipoekeun. Oh dipoekeun wae di ditu. Nuhun keur dibaruat keneh. Sabaraha jam Ibu di ditu teh? Dibuat teh. Antiluan. Katiluan wae. Ngan eta pamegetna mah uwi eta bade netepan berjamaah ka masjid. Oh uih ti payun. Nuhun. Mana napian kan? Di dieu mah nu napian teh pamegatnya. Si Ana da ekan. Hujan seueur gitu. Kami hujan ageng mah. Nuhun. Hari Glami. oh buan tok sok ti ditu pangintennya. Arus cairna kapalihan dieu. Ka dia bejad gitu. Tapi henteu nyeblok ka bumi mah. Henteu teu acan, teu acan Oh. ukur barja teu wungkul. Ngomong palalaur ya Bu pangintennya. Nuhun ti kapungkurna oge keur etanana ge keur zaman sepuh kitunya sepuh eta anu tos kapungkurna pisan. Kieu Oh ngan kieu sok cager wae gitu. biasa deui. Tuh itu teh kapan itu teh anyar kena longsor tuh parator itu tuh tumpal-tumpalan tuh itu teh lawan sawah teh itu teh aya albison. Oh anu di palihan ditu Ibu. Nuhun. Oh Tujuh ternyata. gunung di dia teh anu nyanger bumina anu di pasir daya geningan. Oh nya. Sarenganana teh. Tuh sawah abi nu di ditu tuh teu di eta deui, teu di piara deui. Oh di ditu teh. Tadi eta asal mah tadi ditu ieu oge ye ngan eta Ieu teh bumi teh. nuhun ngan longsor. Oh janten ngalih ka dieu. Nuhun. Terus ka batur carita. Ternyata teman-teman rumah ini pindahan dari sebelah sana yang dimana dulunya di sana itu terbawa longsor ibunya. Oh no iya ibu. Oh raoseun ibunya. Tuh. Jadi ini teman-teman Mas Ima, wah mantap. Memang benar-benar sangat enakan ya kalau di kampung. Loh. Mana mak? Di mana? Oh iya, bumi teh ibunya. Nuhun sok bercanda teh sok dugi dah kadi. Oh upami hujan ageng mah sok ka dieu cai teh. Sanes cai bejad. Oh bejad. Nuhun ti ditu. Ya teh si taneuh teh bejad ka dieu. Sok bejad. Oh
tapi sok biasa deh ya teh. Biasa deh ida laling teh. Oh, ternyata teman-teman Itu kalau dah, musim sakapeng, hujan lamun hujan di sini tanahnya suka sokoyong retak-retak. pinah. Gitu. lamun Sekapeng mah muhun. kita lihat teman-teman ke rumah Sapi. si ibu, seputaran rumah si ibu ya. Tuh sangat enakan teman-teman. Dan di bawahnya sini ada kandang sapi teman-teman. Wah mantap. Ngukut sabar hiji ibu itu. 3. Oh 3. Muhun. Waktu dia Jantan pami musim hujan tadi iya teh longsor teh. dugi ka dieu eta teh. Oh iya teh si tanahna teh. Muhun tanun sakapungkur tadi. Dan ini bekas tanah longsor ya dari atas sana ke sini teman-teman. Memang cukup membahayakan teman-teman. Pami di dia ibu tinggal teh duaan wae. Aya itu tadi itu 2. Sana sabumi teh ibu teh sabaraha mi? 2an. 2an di teh. Tos teu aya kapan tos rumah tangga. Oh. Tuh teman-teman, di sini saya disuguhin disadiakeun nasi liwet ya sama si AA di kampung seperti ini teman-teman. Ada daun singkong, terus juga goreng peda ya. Ada bala-bala, terus juga sambalnya meni medok. Dan untuk teman-temanku semuanya, mari kita makan ya. Nggak repot wae itu teh. Hah? Ayo nu bangor mah. Jaluan. Itu na tuh hiji bijil tuh. Oh, loncat, nagancang.